Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Dan engke teh bakal jadi masyhur. Jadi loba nu deudeuh, loba nu resepkeun beuh-beuh, loba nu bogoheun. Aing lamun teu kuat duit, boga kabogoh, boga talenta kieu mah bisi direbut batur. Kudu kandal duit. Ceuk manehna bari terus cengkat nyalukan supirna. Alan, Ruslan, ayeuna indit ka Tepang sono. Kaneng mimin supaya ka dieu nya. Urang aya perlu gitu. Ulah lewat ti pukul 11 segitunya. Mitra kaum dangu ceuk babasan teh mah kawas hayam kerandogan ane Marharjo teh. Gek diuk sakedeung ke kana kertas diilikan jung nangtung deui. Jalang-jaleng nulak cangkeng, pikiran pinuh ku timburuan. Boa mimin nyampak eueuh di bawah ku babeureuh anyar. Boa ayeuna teh keur diriung-riung bae ku lalaki nu hayang kapilih. Kurang ajar. Si ayeuna mimin ulah ngencar. Cenah ngan sakoteap datang amarahna. Aduh, tapi kapan mimin teh lain pamajikan? Ingat kadinya pikiranna jadi buntu. Heueuh nya. Lain pamajikan. Aing kudu sadar, rek naon aing kudu timburu-timburu. Aduh, kumaha tuh ieu teh? Sajongjongan ane Marharjo hulang jantul. Jentul ngahulang deui. Samar sieun neng mimin moal kabawa ku supirna. Manehna geus gilig buleud sakali tepung ayeuna mah rek sakalian ditanya daek henteu mun dikawin. Timbul pananya anyar. Kumaha mun haeg ditanya teh ngajawab tacan pareng. Nah kudu dipaksa. Tapi parandene kitu teu bisa. Jeung asa teu pantes lain tangtungan dirina. Mun nepi ka kudu ngajalankeun paksa pirusa teh. Tah dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu. Ras ane Marharjo inget kana babasan. Uang punya keras. Duit engke nu bakal bisa melit hatena mimin teh. Duit nu engke bakal mimin terus ngait kana dirina. Mimin bakal taluk, mimin bakal tunduk, bakal ngeringkuk ngarangkul tuur Harjo. Sabab Harjo cukup ku duit. 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 Cek Harjo ngunyem sorangan. Geus sababaraha kali diuk, sababaraha kali nangtung, sababaraha kali ngajantang. Dilawang
ngadaguan asa ku geus lila red deui kana erloji tangan tuluy digode-godeg teu percaya yen hirup ku bawaning kasengserem ku ajaman hayang gok amprok jeung nyimimin. Tapi berkah can pukul jam 11 nu didago-dago teh teu burung datang. Waktu mobil datang Harjo keur ngajanteng dina panto megat tapi anak gok katenjo dina mobil aya Mimin mapageun hayo kalah ka jero sarta geus diuk dina kursi kek nyekal pulpen tret tulisan tepuguh nu puguh marek jual mahal kakasepeun jurut Mimin turun tina mobil sup ka kantor tuluy ngetok panto bari imut asa-asa aya nu dipikiran. Masuk cek Harjo teh jero sup Mimin asup jen ngajanteng Harjo ngareret jiga nu teu sono pok ngomong Mimin jeung saha kalius Mimin ngalius nukangan nyang hareup kana kaca nu aya di satukangeun Harjo najo Mimin ngalius mah kakarak cengkat ka tembong rasa kagetna da buru-buru nyamperkeun bari kek nyekal tatakna cekaopan Mimin mah abdi bade wangsul deui wangsul bade wangsul nah mana cekaopan gitu-gitu wae oge nah atuh make sasauran jeung saha sagala kapan abdi ka dieu teh nyumpunan panyaur ampun amin kakak teh keriweuh ku ieu bagaweannya Mimin imut pok ngomong atuh matak nambihan pikariweuheun meureun ais nya eta sugan leungit riweuhna di baturan ku Mimin mah abdi teh bari didamel landong riweuhnya ya gitu meureun da dia men salika dia terus damang riweuhna Mimin mah ayeuna urang ulin ka Lembang. Kamana? Ka Lembang. Bari naon ka Lembang? Urang niis geura. Bari urang dahar di hotel Lembang. Upami sakadar palai niis matong ka hotel Lembang. Di rompok oge aya hihit kangge ngageberan. Hah? Hihit? Asup beda. Bari ada sarua yang hihit. Sumohon. Atuh palai tuang, hayam aya, meri sayagi. Palai lauk emas bibit kapan dibalong oge teu kurang nu sami sareng bitis mah. Bibit mah. Hihit sagala hayam meri lauk emas sebutan. Atuh da sumohon. Kakak. Upami kariwan kakak tiasa dilandongan ku Mimin. Tekadah ka Lembang. Ditepang sono bae sebatai atuh. Ya ku Mimin ya ku hawa Lembang ye mah. Kakarak ye. Naon? Dia atuh talikna. Di dieu wae. Di dieu, dia atuh ada. Kakak mah tong bari nyepengan ki atuh. Atuh mah masak reureuh ieu di sakalan oge. Meni JM Mimin mah. Naon JM teh? Jual mahal. Ih, tong ki atuh. Aduh. Dia atuh. Getek ih. Ya. Nyaku Mimin, nyaku hawa Lembang. Kakarak ya karuwetan kakak bisa leungit hayu Mimin di kaleng mitra dibawa kana mobil. Pagawe nu aya di kantor arolohok nenjo dununganana ngiringkeun nu geulis.
Jika sindan Mimin euy, cek salah saurang pegawai kantor. Tuh euy kana mobil euy, cenah. Recok mitra. Mitra kaum dangu, Mimin jeung Harjo dariuk di tukang. Dius mobil mangkat di supiran ku Kang Ruslan. Harjo pohara ngarasa sugema umat imut saparat jalan. Ayam Mimin di sagigireunana daek dibawa ka Lembang. Hoyong Mimin oge ka Lembang. Ka tempat sepi nu teu riweuh ku soragandengna kota. Ku ajaman engke di ditu rek mahekeun eusi hatena jeung susuganan bisa mahekeun anu eta. Duh kanaon nu eta namanya? Mahanggang oge henteu terang. Da kitu lalaki mah. Nembrakeun karep nu geus lawas dicita-cita sarta supaya hasil maksudna teh leuwih ti heula rek ngayonan ka hayangna Mimin. Tuh kakak, aya gedong manis hegar kitu tingali. Cek Mimin bari nunjuk kana gedong nu aya di sakatuhun jalan. Reg mobilna eureun. Harjo jeung Mimin turun nyidikeun gedong nu ku Mimin disebut manis hegar teh. Mana? Itu tingali tuh. Moal Mimin resep di dia. Tuh. Tanggohan nu cek Mimin hegar aya tanah kosong. Urang balik. Urang balik. Tigaloh. Moal aya kata sulit. Moal aya kata sulit. Keur kakak mah. Heug. Urang dieun gedongna. Kapan kakak teh anemar. Terang anemar. Semohon. Naon anemar? Tukang nyian gedong. Nah, bisa masih hayang leuwih alus badan gedong eta oge bisa ubah kata sulit. Mohonnya kak. Tanah teh 50 tumbak we. Ameh cukup keur ngabon sayuran di tukang gedana. Mohonnya kak. Moal Mimin anya hayang. Ya, isukan oge kakak rek nitahan maluluh nu bogana urang beli. Eta kak. Eta upami wengi resep teman ningali dayeuh teh. Ningali lampu ribuan ting karetip lir kunang-kunang. Jiga aya nya, jiga lawan kica-kica ya. Beli gageulisa. Tong noelan gado atuh. Gageulisan wae. Era bisa batur. Atuh bogoh wae heung ku kakak dilaksanakeun. Ayeuna mah urang teruskeun ka Hotel Lembang. Ka mana? Ka Hotel Lembang. Arek naon ka hotel? Alim kunaon? Sieun dibawa Sieun dibawa ka mana? Sieun diajak ngamar. Sok netting wae. Netting wae. Naon netting teh? Negatif tinggi. Atuh nya da, arek naon deui atuh ka hotel mulai ka kamar mah. Urang alondahan. Geura-geuna teh bami gorengna.
Ayo, 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 ayo. Ih, tong nyepangan. Makan naplokan bujur segala. Ayo, ayo, ayo. Cenah bari arasup deui ka jero mobil. Mitra dina mobil Harjo terus imut tuluy boga rasa eupan useup-na disanggut da Mimin geus aya kahayangna kitu sarta jiga nu bungaheun waktu manehna nyebutkeun rek dilaksanakeun teh. Ku pamikiranana mun Mimin geus daek dipangnyeunkeun gedong anu tangtu daek dijieun pamajikan. Ngan ku jalan jadi pamajikan, Mimin bisa sadrah masrahkeun raga jiwana. Sabab geus sababaraha kali dicoba ku jalan diolo, dipangmeulikeun papakean nu harade, duit geus aya rebuna. Tapi Mimin kekeh pangkuh anggone ngajaga kahormatanana. Harjo masih ingat malah kapok geus moal rek wani-wani deui nyoba ngalanggar kana kahormatan Mimin. Ceuk Mimin harita, omat ulah sakali-kali deui kagungan mana hayang maksa mirusa ngotoran Mimin. Mimin bakal pundung sarta moal bakal bisa tepung deui satutup umur. Mitra tah eta sababna nu matak Harjo pohara ngajagana. Boh ucapna boh rengkakna sangkan ulah nyigeung kana rasa rumasana Mimin. Tapi sakapeung mah mun datang timburuan sieun direbut batur sok datang oge nafsu sugalna. Tapi ayeuna manehna teu ngaguligah teuing. Rada tentrem lumeh Mimin geus ngucapkeun hayang gedong. Singkat cerita, sanggeus dalahar di Hotel Lembang, harita kira-kira wanci jam 2. Manehna mulang ka kota, palebah parapatan Taman Merdeka. Apal Taman Merdeka, Mitra? Nenjo aya awewe kolot nu rebo ngagandong Said, nu dieusi balanjaan ti pasar. Buru-buru Mimin nepak tonggong na supir nitah eureun. Mimin turun gagancangan nuturkeun awewe kolot teh bari gegerowan. Emak, Cek Mimin bari gabrug ngarangkul. Nu dirangkul kaget ngepeskeun nepi ka Mimin teh jengkang. aduh, emak. Harjo buru-buru muru bari hookeun nyekel tak-takna eta awewe. Gabrug Mimin ngarangkul deui. Emak, ieu 4. Ieu 4. Mitra kaum dangu keur mah dirangkul katambah ku Harjo tak-takna dicekel atuh buru bae eta awewe teh nambruk. Gendonganana abur-aburan. Tapi eta awewe teh acan daek ngomong keneh wae. Ku bawaning kaget jeung hareugeun meureun. Direkan napa pantuna kiwaringan kari ngarangan Gusti rumasa diri gagapa ngagadapan
Mitra Mimin nangkep kana cangkengna. Sirahna nyaluuh kana lebah dadana. Bari mak-makan. Ma, iya teh 4 ma. Iya 4. 20 tahun ka tukang waktu 4 umur 15 tahun. Incah timah ninggalkeun emak jeung bapakna di teangan kaditu kadieu waleh teu kapanggih, geus putus asa, geus dianggap taya di kieuna, geus leungit tina ingetanana. Ayeuna aya awewe nu ngarangkul bari nyebut ngaran 4 bet aya di hareupeunana. 4. Manehna ngunyem bari nginget-nginget kana rupa 4 20 tahun ka tukang. Ari ieu nu ngarangkul awewe ginding geulis luis jauh ti wanda 4 nu sakadar budak tukang metik enteh. Basa diinget-inget deui waleh. Lelembutanana acan kumpul, acan kakoreh bandinganana 4 baheula jeung awewe nu nyebut ngaran 4 ayeuna. Ma. Di mana Bapak? Di mana Bapak? Nu ditanya masih keneh budeg. Hemeng. Tapi terus melong kami Min. Mel, iya isin ado. Jelema ngalogrogi aku malu ya teh. Mimin anu ukur tangga. Bingung terus nyekal kana leungeun awewe nu disebut emak teh. Jung nangtung bari lingkung luak lieu kana Said nu tadi eusina awur-awuran teh geus beres deui, da geus diberesan ku supir. Mimin ngaleng terus dibawa kana mobil dituturkeun ku Harjo. Jelema-jelema anu ngariung silih tanya aya naon, cenah aya naon. Patanya-tanya bari pada teu nyaho laratanana. Paolohok-olohok bari pada boga anggapan sewang-sewangan. Naha kaserempet mobil atawa nulungan awewe labuh sararea bureng can pada manggih jawaban. Kabeh pada nenjo awewe kolot Rudin dituyun kunu lenjang ginding tur kawes dibawa kana mobil. Ribet dibawa ke rumah sakit meureun. Kitu cek nu saurang. Jelema-jelema jadi patanya-tanya deui. Tapi sanggeusna mobil indit mah geus teu jadi soalan deui. Dayu berang datang nimbungan minuhan herang mata repeti ngajindi ngesian lulurung batin. Bade dicanda ka mana abdi teh? Cek eta awewe nanya sanggeus aya di jero mobil. Iya teh 4 putra emak nu kabur teh. Putra emak nu sieunan ku Anom Anton teh. Sing emot ayeuna urang kararompok saha? Kararompok 4. Ngadenge kecap kabur jeung Anom Anton. Nya ingetanana nyai-nyayan. Komo sanggeus nenjo karang dina beheung beulah katuh handapeun ceuli Mimin. Atungan gabrug bae manehna ngagabrug kana lahunanana bari ngagero. 4 baru kali anak aing Gusti Agung 4.
Mitra kaum dangu. Saja jalan sajeroning dina mobil diuk sagigereun supir. Harjo terus bungkem ku tenggarti urusanana. Komo lebah ngadenge kabur. Anu Anton jeung empat mah. Ku kituna manehna can wani nanya kumaha ujung puhuna. Sanggeus nepi ka tepang sono ka imahna Mimin kakarak Harjo ngarti seutik-eutikeun. Sanggeusna dibere katerangan pondok ku Mimin yen eta teh indungna. Sanajan kitu masih teu weleh bureng da panyangkana Mimin teh anak Ibu Neng. Cinta anjeun aku mantena emutan Wening asih ketegasna medah tina sanubari Wilujeng angkat junjunan nu ngagapay hiut manis Indungna empat sanggeusna rada reureuh di imahna Mimin. Sanggeus nginum beuki inget beuki tetela nya empat anakna nu leungit teh. Ku kituna sanggeus lelar ceurikna pok mehena ngomong kalayan dareuda. Bapak oge aya kene. Di mana? Hayu ulah kapalang urang papageun ayeuna. Ari cep katang mah ke geus ase urang caritakeun. Mitra kaum dangu. Urang singket we nya. Harita keneh Mang Kasim dipapageun sarta terus cicing riung mungpulung di tepang sono. Poe ka poe geus kaliwatan. Beak minggu ganti bulan. Baheula zaman dikontrak Mang Kasim sok nenjo juragan-juragan anom marake piyama. Heg sukuna make sendal. Pantes teh manehna hayang make piyama make sendal teu kasorangkeun. Datungan sakadar kuli kontrak nu gajihna harita saminggu 7 talen. Mangkaning harga piyama apan aya 4 perakna. Ayeuna sanggeus Mang Kasim ngariung deui jeung anakna nu lawas tilawas kakarak panggih. Kabeneran atuh 4 geus jugala piyama jeung sendal karet bodas teh kalaksanakeun. Titas mandi sore jeung peuting teu weleh dipapake. Malah sare nepi ka isuk-isuk oge piyama tara tinggaleun kawas budak bolon. Kitu deui sendal di imah teh teu meunang lesot. Malah sok rajeun poho. Heg kapanggih ku 4 buru-buru di bejaan. Pak cenah sendal anggo bilih tiis sampean. Solehah geuning ieu budak mitra. Mun Mang Kasim kanyahoan ku 4 kurad kored atawa sasapu diburuan. Cara bakuna waktu jadi bujang sakola teu meunang dicare ku 4. Basana teh peperieun kapengker taya deui damel mung kurad kored sasapu nampolan suluh di juragan hup. Atuh cing ayeuna mah pan gaduh bujang sisaran tos linggih-linggih wae. Upami atuh ku bawaning palai barang damel tambah kesel cekap ku ngamandoran wae. Mana oge teu meunang pipilueun di dapur. Sumawona make nyeseuhan jeung ngumbah piring mah. Basana teh tos emak cenah calik-calik bae. Tuang leueut atuh jalan-jalan cenah ka kebon. Tambah kesel mah kitu. Upami aya kapalai nu teu aya di dieu sasauran bae ka abdi. Palai naon? Mangga ku abdi dipeser. Asa ulah wa kapalai mobil bae eta mah teu acan kabedag kitu. Tapi da kumaha atuh? Tuman teh
tuman diparentah tuman digawe jeung tinimbang marentah mah kasaran anggur kak kusorangan mun nenjo pakarangan barala atau pager nu perlu dihadean teh gewat dipernahkeun da eta ongkoh geuning ari tuman digawe mah heg nganggur teh awak oge jadi pararegal tareunangan sagala tungtung namanya Mang Kasim nya makna dicarek-carek oge sok maksa wae ngan mun bareto digawena diparentah ayeuna mah sakersana. Sanes mah Cek empat bari ngalendean ogo sekali mangsa kabeberang di saung kebon deket balong. Ari Cecep di mana? Kamari ieu ku bapak teh sidongengkeun pan. Yen bapak jeung emak teh jadi bujang sakola teh. Asal usulna maneangan 4 teh kabanggiu bae nya dipatuhkeun ku Cecep. Nya mah. Padahal teu sakumaha tebihna ti Bandung ka dieu teh. Ongko ada sieun ka pendaku polisi abdi teh di piwarang nu di piwarang ku Anom Anton teh geuning eta margina dugi ka abdi ngalandi ngalandi sorangan jadi ngaran Mimin akeun bae eta mah teras kumaha mah dongengna iya sabarantos Cecep keluar di sekolah zaman Walanda keneh kungsi nepungan bapak jeung emak saurna teh didamel di Batawi di kantor besar kontrak sahulaanan bapak jeung emak jong bae cenah di dieu digawe. Oh gitu terus kumaha mak engke cenah di mana di Batawi tos boga tempat rek diangkir supaya bapak jeung emak ngiring ka Cecep nepi ka perang Jepang, nepi ka Jepang di urang teu aya bae. Bapak jeung emak tetep jadi bujang sakola. Tah, kulantaran dina zaman Jepang Walanda dipencitan cenah. Bapak kungsi ka kontrak tepung jeung juragan Hup. Malah juragan Hup teh harita dipercaya ku nipun jadi tuan kawasa. Oh, Balanda dipencitan mak nya dipencitan ku Jepang terus kumaha mak di juragan Hup menang katerangan cenah Cecep oge dijenangkeun employ di kontrak jauh di ditu di Sumatera di Sabrang cek indungna bari regeureun heula nyala ngarenghap 4 oge ngarenghap bari pok teu lila tumanya di Sumatera mangga teraskeun mak cenah Jepang eleh perang na di bom atom tah urang merdeka tapi urang perang deui jelema ti kota ngarungsi bapak jeung emak oge ngungsi anehnya ieu emak teh kungsi ngaliwat ka dieu inget kene malah luak liek sagala tuh lebah ditu tuh dasar can aya kadar urang kudu papanggih harita mah abdi oge tos ngungsi tetebih tuh ka ditu beh tonggoh kapan emak harita ibu Neng palastarana teh kapeteran ku pepecahan pelor meriam ibu Neng nu miara abdi nu ngawaris ieu imah sareng pakaranganana
Iya teh warisan ibu Neng. Sumohon. Date kagungan ahli waris. Taterang di mana da salamina abdi di dieu teh? Can aya baraya-baraya anu sumping. Abdi ge sanaos aya serat hibahna da pupusna teh di rumah sakit. Upami teh amat terang aya ahli warisna nu ngagaduh anak, moal ngoretkeun moal. Heeh. Ari itu babeh miun eta mah tilas carogena. Nikahna oge saparantos abdi aya di dieu. Babeh miun teh urang Betawi, urang Pasarebo, tapi nya kitu bangsa langlang buana, tukang ngamen lenong. Dugi kata terang di baraya-barayana acan. Hawatos mah, ku abdi teh di aku bapak pulung bae da atuh rek balik-balik ka saha. Tos kolot. Mangga matraskeun bieu teh kumaha? Ya. Emak jeung bapak sanggeus ngungsi sababaraha poe kalunta-lunta tungtung nama ka kontrak deui. Da kapan nu jadi juragan kawasan oge juragan huparita teh. Lain anu manton. Da bejana mah geus diponci cenah. Walanda-walanda mah. Atuh bapak jeung emak nyiruruk di anjeunna sagawe-gawe mantu-mantu puguh. Hitung-hitung nurut hirup da kontrak teh waktu eta mah teu puguh. Oh gitu. Tah sabot emak sareng bapak di juragan hub. Piraku tengah dangu hal cecep. Puguh oge henteu. Ibu Ramana oge teh acan aya beja ti cecep nu harita geus aya di Sumatera. Pan kaayaan teh gonjlong ieu. Cek indungna bade ngarenghap deui. Teku hantu. Di mana atuh Kang Cecep? Nu sabar bae, cu. Ya. Terus kumaha mak? Emak ge lamun ngadongengkeun masuk sarara dia. Sok asa kasuat-suat. Teku hantu nyai. Dina hiji penting bumi juragan kawasa digarong dibolondong ku bedil. Oloh terus kumaha mak? Juragan kawasa dibawa cenah ku gorombolan deui teh Kartosuwiryo. Kapanggi isukna tos jadi mayit. Dipuncit. Astagfirullahaladzim. Ilai. Ari ibuna kumaha mak? Ibuna mah salamat. Nya tekung silila muli. Cenah maka ibuna aya keneh di Tasikmalaya. Di mana di Tasikna? Teuing cenah mah teu jauh ti stasiun. Emak jeung bapaknya harita mulang deui ka kota, balik deui ka sakola. Kabeneran ditarima deui jadi bujang sakola. Dan jadi kepala sakolana oge ayeuna mah bangsa urang. Sakolana oge lain mulo tapi SMP jeung SMA. Oh. Jadi hal Kang Cecep lebeng bae atuh nya mak. Kumaha atuh abdi mak? Cek 4 ngalimba. Kumaha teh? Sumuhun mak. Da abdi mah nu mah widugi kaki warita can gaduh salaki teh. Ngantos Cecep mak. Ngantosan Kang Cecep. Nyai Cecep mah kapan cek mau ge can kapanggi di mana dumukna ya. Anggur ulah rek ngaruksak awak. Cek mama mending geuwat boga salaki. Katurug-turug mama sok hari uang nenjol lalaki-lalaki nu datang ka dieu teh. Nya geura ari nu hayang tadi layanan teh kumaha bisa aya mamalana ieu. Sugan ari nyai geus aya nu cocok. Can aya mah.
Aya ge anu Marharjo alim teuing dicandung bola bapa majikanana. Aya eta oge saha tukang dongeng mah. Ayo teh. Cagar. Kumaha dongeng teh? Oh, mitra. Intermejo mitra. Aduh. Mohon maaf acan aya. Ya. Emak teh hariwang. Sugan harinya iga saya nu cocok bae kawin, meureun mulai nu anian cunin. Mugi wae atuh mah, abdi sing kiat. Abdi bade ngantosan Cecep bae mah. Nya, tapi Cecepna di mana? Nah, dek di tiangan ka sabrang. Ari tadi saja Mang Anggang tukang dongeng lain. Lain mah eta intermejo Mang Anggang biasa. Mana rada nyerang. Geuning mah oge kalengitan abdi. Emak teh kapanan tos teu kagungan sangka yen bakal tepang deui sareng abdi. Kadarti pangeran ieu teh mah sanu terang enjing pagetu Cecep sumping ka dieu. Da moal lepat sangkaan abdi tang tos Cecep masih tetep neangan abdi mah. Karaos ku emak sareng ku bapa. Dugi ka Cecep kersa ngurus ngajejeukeun ka bapa, malah geuning saur emak bade dicandak basa ngawitan ngalih ka Jakarta. Eta teh sanes kajabi ti Cecep masih cinta ka abdi mak. Bisa kumahaeun teuing raheut manahna. Upami Cecep sumping ka dieu abdi tos kaduh salaki. Malah sanes bae Cecep abdi oge tiasa jadi barontak ti salaki upami Cecep sumping ka dieu. Heuh nyai eta mah kumaha nyai bae ari kitu mah. Tembal indungna teh bisa majar kumaha. Batin cerik cerati kasaha nitipkeun rasa sumalak pangesihat teh sangkan tos sumoreang do diri hungkul tuh duh diri wungkul tuh genap kumaha nadangan huyuh kumaha yang ku kabimbang batin tekan diririwit rasa teweleh tunggara. Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Araya keneh mitra. Araya keneh nuhun upami araya keneh mah. Kocapkeun di tempat sejen. Waktu ane Marharjo datang ka imah pamajikanana nu kaopat. Nohonan wajib adilna nu nyandung nyaeta kilir. Kasampak pamajikanana keur nyekel surat. Can kungsi nanyakeun. Pamajikanana bari imut ngandung maksud geus miheulaan ngomong. Aya syarat undangan Kang. Ti Bapak Mayor bade nyempitan putrana wangi ieu nanggap wayang. Sindena Neng Mimin. Saha? Neng Mimin sindena. Lain eta undangan ti saha? Bapak Mayor. Abdi hayang terang. Ulah mau nguping dina piring wungkul. Ngiringnya Kang. Galadan. Cek Harjo rada leuwas tumanya kalayan bisa salah denge. Sindena Neng Mimin ieu. Oh, nu ngandangna Atuh pan tadi ge Pak Mayor. Pak Mayor nu sumping ka dieu teh geuning. Oh. Atuh, kaundangan kanu nyunatan mah isukan bae esuk-esuk. Bari nyacap. Mending oge ayeuna
Abdi hayang nguping suara sinden. Bade dangdannya Kang. Bade dangdan. Harjo tengah jawab. Kalah ka ucul-ucul. Manehna bingung, puguh manehna rek indit tapi ulah dipiluan ku pamajikan. Lantaran jaba sok sieun kaboker teh oge hayang nyaho nya henteuna dumeh menang beja ti supirna. Cenah geus aya 3 kalina Neng Mimin manggung, geus kitu aya jelema nu ngajagoan mayar lagu. Nepi ka salaguna 1000. Manehna hayang ngabuktikeun saha manusana nu wani ngajagoan. Malah cek supirna keneh eta jelema teh kungsi kapanggih keur nganjang di imah Neng Mimin. Ku beja kitu teh puguh wae matak panas kana hate Harjo dina mangsa harita. Manehna rek niat pisan indit, hayo pamajikan hayang milu. Dibawa kumaha teu dibawa kumaha. Jadi nambahan ka pusing. Bade dangdosnya Kang. Tuh, tos tabu 8. Harjo ngadaret baeud pok ngomong. Bangsa bodoh akang malek mandi. bisa runtut rawuh upami kedah aturan langkung sae ikhlas nemahan Mitra ti barang sup Harjo ka kamar mandi bus mandi nepi ka anggeusna. Pikiranana acan manggih piakaleun sangkan pamajikan ulah milu. Kumaha pekoleunana. Sup main asup ka kamar pamajikanana. Kasampa keur diuk yang hareupan kaca gede keur ngageulis. Harjo ngarandeg nenjo kana kaca. Ebreh pisan pamajikanana kakarak make BH. Keur diwadak jeung keur mulas biwir. Red pamajikanana nenjo dina kaca yen aya salakina mencrong bari imut pok tumanya. Aya naon Kang? Harjo tengah jawab kalah kadiuk gigireunana. Ngahuleng red deui ka pamajikan nu kaopat. Jeung Neng Mimin ngora kolot keneh ieu tapi nah make bogoh deui ka Mimin. Nah aku umur, nah aku sora, mun lantaran umur da ieu ge geulis, leuwih ngotak deui. Mun lantaran sora atuh nah make hayang ngawin Mimin. Kapan ieu mah sanajan geses sababaraha taun jeung Mimin, ngotak, ngamenak jeung geulis, awewe hade, awewe bager. Tara obrol-obrol, tara gusab-gosip pamajikan nu kaopat mah berehan ka batur osok nyawer. Makana manehna oge hayang nongton ni Mimin teh hayang nyawer sinden. Ari Mimin kapanan ngan saukur sinden matu kembang buruan sing saha bae nu daek metik. Hayo atuh Kang. Geradang dos. Abdi mah tinggal di baju. Cik tingali. Beureum teh pulas pipina. Beureum teuing teu. Cek pamajikanana nu ngarep-ngarep pangalem salakina. Hilda. Atuh sorangan bae ka ditu madak naon da hayang nyawer mah. Ih, kumaha ieu teh? Engkang mah aduh nyari cangkeng. Jarape dikitukeun jangilek pamajikanana ngajangilek terus baeud. Mun tadi atuh sasauran, moal kitu. Harus los dangdan. Cenah bari ngajengkat. Euleuh waktosna mitra. Kabujang seep cag urang tenden heula di handeuleum hieum
gesan sampuraneun cag urang tunda di Hanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun di wadahan Cupu Manik Astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancingas ransana anu rancage hatena kembang pinetik senabaran sari tutup lawang sigotaka permios.